Hmm. Kan ngabang geus jauh ya. Aya saung rek ka saung heula we arek nyuhan heula di dieu ya. Alhamdulillahirobbil alamin nyuhan heula di saung ya. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Ai diusir ku pamajikan kieu. Abang kena arek lebaran makanya abang tuh usaha meureun abah diusir. Astagfirullahaladzim. Makanya jauh abah ke Lempang coba geus capek. Akbar ka mana aya lalampah abah. Aya bareto aya babaturan kasih kakek. Bener aya babaturan si kakek di ditu ada kieu teang aya mah sugana papanggih jeung si kakek. Tereh balaradang ieu reunuh deui ieu mah teh yo. Ieu mah tereh ngajuru dewa, ieu jaluna badang dieu. Lain urang mah asa ku katen ka si abah euy asa tumben gitu eueuh ka dieu poe ieu ting kunaon si abah teh, ting aya masalah naon gitu. Asa eueuh nolong-nolong si abah teh. Ting kunaon teh. Harus sih kayak aya eueuhnya. Kek, kemana si kakek ya teh? Ayah keladik dia. Aki-aki lebih cik kan dia omongkan nges. Ayah panjang umurna bener si abah teh. Naon bah? Naon? Abah rek naon? Aya naon? Aya perlu kawan he. Aya perlu ka maneh? Perlu sageun. Alhamdulillah kakek. Syukur. Sok atuh ngadawe nya tah. Abana. Kakek. Urang ke dieu teh abah sok dinya teh diuk abah. Aing cenah. Lain teh, kos nu penting aya naon abah? Lain kakek. Urang teh diusir ku pamajikan nya abagana abah teh usaha gitu ayeuna teh makana waktuna lebaran 5 poe deui arek jangan usaha ka mana atuh kakek abah teh. Eta masalah abah keneh kurang gesit kamar ieuna. Lain salah kurang kumaha abah mah gawe nya sok dibikeun ka manehna duit. Jadi diusir ku pamajikanna. Eta agen mah naon? Baju dibere baju sasakieu-kieuna coba abah. Teu salah abah tadina pokona mah. Makanya majikan pasti aral. Nya eta jadi aral gitu abah teh usaha ka hiji ayeuna abah teh usahanya. Ka manehanana pamilikeun baju da kumaha tuh abah teh usaha kieu mah meureun aya pamilikeun baju ge usaha ka mana 5 poe deui dengan perusahaan ka ditu ka dieu geus eueuh geus gawe spray atuh teh saminggu ge geus spray gawe mah di kamar ieu ge cek urang gawe ulah ka mana-mana abah mah da sok salah abah keneh kitu teh mah kitu teh mah tujuan abah euna rek naon ka dieu rek naon ka dieu meeting mah di maneh kakek ari meeting nya eta ada meeting abah ieu mah lain sitaeun nya di kamar pinuh ku barudak di jero meureun jeung pamajikan moal pugu ieu ditebas pinuh ku pare itu bae ka jantung ngagolor di dewe abah mah kakek pare teh can datang kabeh aya eta ge nu lawong abah anu lawong kumaha mun di kandang eme di kandang eme astagfirullahaladzim lawong di kandang eme mah tuh itu tuh sabelah candusian naon lawong pisan kakek cing atuh di juru-juru atuh abah teh euy tunggang di kandang eme beuni sapeting atuh kakek sukan macangan deui atuh urang teh lakeun ya aya di kandang eme keur sapeting mah komo aduh manya orang ngahiji jeung mes eta dipisahkeun aya dikurang di sekatu di ditu can dieusian pisan ku kandang me terpana aya urut moe pare astagfirullah hamparanana tong ngahina kitu kakek karur jingke teh aing diusir ku pamajikan kakek meuneun ngahina teh Allahu akbar kakek nya teh ngahina ka aing teh tidak ngajidog di kandang domba Allahu akbar kakek teh mau mama mau awe atuh metingkeun ka aing teh sa teh mau metingkeun sa teh ulah kitu sa teh bari ka di kandang domba pisan sa teh ka aing teh aing neangan deui dah. Ya Allah, kurang dipernahkeun di ditu aya terpaan oge malahan urut mah pare bisi arek kitu abah ai moal mah sabaraha teuing atuh na mari kudu jadi riweuh abah mah mode urang mah karunya ka abah duluan tah ieu sukurang pinuh ku pare di kamar ku barudak di jero da mah puguh jeung pamajikan anu lawong kana me bari terpaan ge aya tuh urut mah pare geus kurang kumaha urang ka abah teu balik abah mah arek moal teh kakek mu ngaingat setia kawan pisan jeung aing teh kakek sia mah banget pisan ngajedog jeung kandang domba aing Allahu akbar mantau ka aing geus
Oh, ari dae, ka basok ngariweuh sarangan abah nu datang ka dia urang geus kurang kumaha ka abah melaan. Itu kanang eme kosong can dieusian, bari amparana ge urut mepare aya. Terpana oge, mode abah mah ai moal mah sabada teuing, ngariweuh-riweuh we. Mah kakek putega ka mana aing dengan tempat atuh kakek sia teh, nuturkeun inung suku we aing manggeus lah.